Your team destroyed a turret. I will drive away the darkness. Cakep terus. Terus. Tadi. An ally has been initiate Maju retreat. terus, tank, kaperan. We can do it. Bodoh, tank. You have slain an Terus. enemy. Saya tek terus. Cakep. Terus. I will drive away the darkness. Tank maju, tank maju. On pisan tank teh mah. Aing geus maju tapi geus nya rada ngoleg. Noob mana mah Tuh kan di depan. Aing serius sih rada leg-legan kieu. Pasti gara-gara dospet ku maneh. Naon hubunganna? Nyapan sinyalna ke surat kumaha Tino. Atak mah hidup nggak modal. Ulah ngisakone batur. I will drive away the Maju. darkness. Enemy has been Aing sama wae slain. sia. An Kan kita ally geus maju has sia. killing spree. Nah jadi lagi yuk. Nah rada ngoleg. Heuh. Nah ieu euy. Kunaon ieu sia. Ya, Di AFK. kuatan ge ya. Tuh aya SMS pemberitahuan. Kumaha atuh maneh mah teu sadar pisan. Kota rek beak ge kuduna peka. Tempoh heula rek beak teh kota. Ari poho aing ge atuh. Matakna oleh pohan jadi jelema teh. Jadi ge AFK. Nya sarua urang ge AFK. Sebel pisan. Mending orang kayak mah pagi yuk. Itu kan aya wifi. Bener mana kok? Tumben pinter. Kosong titisan Black Panther. Bodoh Rek Black Panther, rek Black kerupuk ge. Bodoh amat. Ayo berangkat. Tapi no, Naon deui? mun wifi di paspor kumaha? Perkara mudah sayang. Ayo berangkat kita pikiran di TKP. Itu tempo gerak. Lupa naon? Pak RT kernaon? Keadaan. Balik ditanya teh custom. Ayo atuh sambarkan yang apal mah. Nya. Ayo tuh. Aduh, pasti nya. Jalan bae tuh. PRT nuju naon? Iya Jang, HP bapak itu berarti jalan-jalan, padahal masih jalan pinuh sampai tumpeh-tumpeh. Tuh, taunya, benernya, Coba nih apa nih PT? PRT nah urang kieu. Wah, iya mah sanes HP-na nu rusak. Abi otak PRT nu rusak. Wani-wani sia, ngomong aing elor, siang diberi bansos ku aing. Ulah kitu atuh PRT, heureuy PT. Matakna ulah paduwe ngomong teh. Heueuh kos. Keceposan aing teh. Kalau sing gerenang kitu sia, ngomongkeun aing nya. Sojon wae PRT mah iya HP, eueuh kotaan jadi terbiasa YouTubean. Oh, gitu. Aing atuh. Mana kemana Jang? Pada WP Hunter PRT. Nah, eta teh WP Hunter. Kawas judul-judul film luar negeri wae. Luar negeri Pak RT. Alah, PRT. Ganti. Mending orang kebumina Pak Haji orang nge-WP. Wis, sorry, gak level. Menya seorang RT ngilu WP di wargana tuh. Sorry, orang menek milik kuota ke counter. Sorry, telepon. Dasar RT songong. Ulah itu bisa dari beres surat keterangan. Keterangan naon? Keterangan miskin atuh. Ulah gandeng no, bising tanya Pak Haji bisa-bisa kalau orang
dijadikan perkedel. Mesti nyumput jadi. Kos, coba login kos. Aduh, pakai password no. Kira-kira naon passwordnya? Cobaan ngaran Pak Haji dibalikkan pakai angka hiji 2 3 4. Kalau tuh orang cobaan. Goblok. Alah. Pakai password segala euy. Asar sepedit. Ini ulah we batur menta teh. Ini eueuh nulung kanu butuh teh aing malah. Wipi ge make password segala. Ku aing coret berarti warga 01 malah. Kira-kira naon password nanya? Alah no, salah password lagi. Ah, aing mah aing pusreng ye, teu kuat. Kos. Eta siga Pak RT kos. Mana? Heueuh keur naon PRT di dinya nya? Siga nama keur ngadata warga. Maknya ngadata warga susuruputan kitu. Wah, mencurigakan. Jangan-jangan. Alah, Pak RT keur naon di dinya? Wah, ruas wae maneh. Iya karena anak hayam anu warga leungit euy. Alah, ulah pura-puri. Pura-pura Tino. Bener. Anak hayam ka dieu nya. Oh, Pak RT. Bener, orang mah bener dah. Ah, bohong. Pak RT nuju bade ngawipikannya. Euy. Tapi aing tapal password jang euy. Cocok. Abdi yang enggeus oge bade ngawipi, tapi tak apal passwordna. Kira-kira naonnya jang passwordna? Kala-kala biasana passwordna angge tanggal lahir. Tah, eta cocok bener pisan kos. Lamun bener tanggal lahir. Mana apa tuh tanggal lahir si Haji? Duka Pak RT. Custom. Lamun bulan nama abdi terang pasti bulan Januari. Maneh apa di mana? Sabab tetangga orang teh nu di Jakarta Pak Haji layarna sarua bulan Januari. Nah, emang sok seru gitu? Nya prediksi we. Pak RT, mending telepon Pak Haji aku Pak RT. Engke tanyakeun tanggal lahirna. Tah bener, Pak RT. Ah, maneh kapeung mah rada cemerlang otak teh euy. Telepon lah. Ya sok Beli juga. Telepon heula. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak RT. Kopi air rawon. Iya, bade naroskeun lahir Pak Haji. Ya, permasalahan aon. Pak Haji nanyakeun, jeung naon cenah? Panguartoskeun bade dipasihan kejutan pas ulang tahun engke. Jadi kieu Pak Haji. Abdi teh mewakili warga 010, RT 010. Tah, abdi tos badanten sadayana sareng warga yen engke pas ulang tahun Pak Haji teh bade ngayakeun surprise. Pokoknya mah surprise hari ulang tahun Pak Haji. Jadi sakantenan bade masihan kado gitu patungan di warga-warga. Alhamdulillah. Nah, kuring keluasa ayeuna Pak RT. Bagus pisan warga Pak RT. Oh jelas, kita kan sebagai manusia makhluk sosial Pak Haji harus saling membantu atuh. Kaleresan atuh Pak RT. Sip kuring teh ulang tahun ayeuna. Hah? Pak Haji ulang tahun apa ayeuna? Beli naon ya? Coba tanyakeun Pak Haji hoyong naon. Cocok. Punten Pak Haji. Kinten-kinten Pak Haji hoyong naon ya? Kaleresan atuh.
TV LCD SIM kuring anu 50 in di bumi rusak. Jadi TV 250 in we lah corona Pak RT. Pak Haji, hayang TV 50 in. Aduh, kumaha atunya? Tenang. Ayeuna orang patungan we Pak RT. Pan TV 50 in 5 juta. Di Pak RT 4.500.000. Di singkos 500.000. Ari maneh? Pan urang teu boga duit Pak RT. Oke. Pak Haji. Dikintunkeun wae TV-na ka rumah. Ka alamat Pak Haji Bang nya. Cecok Allah nuhun pisan. Siap. Sami-sami Pak Haji, sami. Pak RT, ari meser TV-na di mana? Kalem. Tong loba ieu, kalem. Aya toko Tasik biasa. Halo bos. TV 50 in aya? Kirimkeun ka alamat anu ke kukirimkeun ku abdinya di SMS-keun. Pembayaranana via SMS banking, oke? Oke, siap bos. Urang ayeuna boga password bibina Pak Haji. Mantap Pak RT. Jenius Pak RT. Coba Pak. Kau ini coba nih. Nah, salah deui. Alah, salah deui nya. Padahal orang geus kaluar duit 5 juta yeuh. Nya salah deui. Aduh, jadi bingung kieu euy. Aduh, kumaha tuh? Aha, biasa nama sokeran ibu kandung pas Bibi teh. Bener ya. Bener. Coba telepon dia. Halo Pak Haji. TV pada dikirim ayu dah. Terus lebih mana TV-na? Pak Haji nanyakeun, TV dikirim iraha ke sore. Pak Haji, TV menuju di packing keneh itu TV teh. Janten sore jika dikirim tuh nanti Pak Haji. Pak Haji, pada naro si deui itu. Dupi mamah kandung Pak Haji teh namina saha? Uka Pak RT, abdi gitu uninga saha ibu kandung abdi. Da kapungkur teh abdi dibuang disolokan pakai cangkang daun cau Ambon. Pak Haji teh boga inung. Alah, Pak Haji keluar tinu batu aki gitu. Pak RT. Ih, aya lieur. Mending kieu aya nama Pak Haji pang meulikeun indung kandung meh engke hadiahna di 50 in jeung indung kandung. Benernya? Ulah Pak RT ulah. Aha. Orang geus ucul 5 juta. Heueuh nya. Amun dibeurekeun kanu kuota, Geus sabaraha giga tah? heueuh euy. Kumaha tuh? Mending jujur wae kitu ka Pak Haji. Bejakeun naon password wifi-na. Nya. Heeh, ya sok. Wah, siap. Pak Haji. Kieu Pak Haji, aduh. Saleres nama abdi teh bade naroskeun password wifi anu di bumi Pak Haji teh. Password wifi. Mohon Pak Haji. Password wifi siniskeun oge itu. Sebenarnya mah kieu Pak RT. Eta wifi teh geus sabulan error da teu dibayaran. Kan aya we jaringan rahasia wukul. Tapi da teu aya koneksina. Itu Pak Haji. Eta teh can dibayar euy sebulan. Aduh nunggak. Sakali deui hatur nuhun pisan Oke Pak Haji, sami-sami. Pak RT, Pak Haji nyaris naon?